Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Mustika Talaga Bodas. Dina lalakon siluman Tegal Gorobong. Seri Mustika Talaga Bodas ieu parawargi sadaya karangan Bapak Tatang KS Nincak bagian ka-10. Para mitra anu mulia, sakumaha keuninga harita surdi kakara balik tas di leuweung neangan para mitra sadaya babaturanana nu leungit teh. Atuh para wargi anu mulia harita teh surdi jojol menta nginjem bedog tinu jadi mitohana. Hari sayaktos nama kieu bah, abdi bade nyuhunkeun tanggal waler ti Pasumirat. Nu mawi ayeuna abdi bade namut heula bedog kagungan abah, perkawis itu ieu nama keti pengker ku abdi disanggeukeun. Keke diukeul ajang surdi. Abah hayang nyaho pasualanana jeung juragan Sumirat. Aya urusan naon ieu teh? Sok diukeul ujang. Ceuk Bah Murdasan bari nyekelan leungeun surdi. Karasana ngaleper kadorong ku hawa nafsu. Sok cari heula atuh ujang, ulah ting jaranteng kitu disangki kudu sanes mobil aya naon-naon. Maotih mairan. Surdi harita asup dituturkeun ku baturna. Gek sarerea dariuk di tengah imah ari Nyi Popon megancang nyician cai. 5 gelas cek pikirna bisi nu daratang hana angeun. Pok Bah Murdasan tumanya deui bari rap make baju kampret hideung sabab tadi mah keur dibubuligir. Cing pok jelaskeun heula jang aya pasualan naon jeung juragan Sumirat. Abah ngarasa kaget mulain heureuyan sabab jang surdi sadatang-datang nyarita kitu. Umawi pasualan nama perkawis jang usup korban. Kumaha? Bang denge jang usup korban? Bah Murdasan reuwas. Mun jang usup korban bah di leuweung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta korban teh korban tina semua kumaha du. Bah Murdasan ngalenyap. Teu hararese harita keneh ku surdi didadarekeun tina perkara usup tepung jeung marsriah di setengahing leuweung. Nepi ka usup korban nu timuruna surdi jeung batur-baturna mah nu salamet teh majarkeun usup di pahala kumasriah anakna Pasumirat. Atuh Bah Murdasan jeung Maotih pamajikanana katut Nyi Popon ngarasa kaget. Ngadenge caritaan surdi majarkeun usup di pahala kumasriah. Sedeng masriah geus jadi sabiwir hiji geus maot ku hileud siluman. Janten Kang usup teh maot Kang? Nyi Popon kakaratumanya, nya Nyai teh mah surdi. Dupi layonna mana Kang? Nyi Popon talete nanyakeun layon usup. Kumaha tak waktu akang jeung ieu batur nu opatan tas neangan Nyi Masriah. Bari teu kapanggih ari balikna deui nu semaksudna marek mawa layon usup nyampak layonna ge geus eueuh. Duka ting dikamanakeun tak si Masriah? Duka dipicieun kana jurang. Duka lamun digusur ku anjing leuweung mah terus dirareweg. Anu matak ayeuna ku akang rek didatangan ka indung bapana. Sugan we si Masriahna nyampak aya di imahna. Lamun eueuh rek minta tanggung jawab di indung bapana si Masriah. Keur mah akang kemes tiba heula ka indungna waktu akang bubujang di manehna. Lamun kitu teh mah akang teh geus manggih kanyerian hate. Kari-kari ayeuna si Masriah nyieun kalakuan biadab kajang usup. Coba ibah punten abdi bade namut bedog ka anu kagungan abah. Teh mah surdi. Kalawan keukeuh nginjem bedog nu Bah Murdasan mitohana. Ke jang. Keur abah ngarasa teu kaharti, malah asa poekeun ku caritaan ujang teh. Majarkeun jang usup di pahala nepi ka hanteuna ku Neng Masriah anakna juragan Sumirat. Na ujang teu salah titingalian kana rupa jeung tangtungan Neng Masriah, ceuk Bah Murdasan nanya bari neuteub seukeut. Kana beungeut surdi nu katingalina semu geuneuk siga beusi atah beuleum. Lepat titingalian kumaha ri abah manasinakeun abdi teu acan terang ka Masriah. Kapan ti kapungkur ge parantos disanggeukeun ka payunan abah sareng ka emak. Kalih ku kasih Nyai perkawis abdi kantos didamel di anjeunna janten badega. Bilih majarkeun abdi suudon teu puguh, mangga we taroskeun kana araya di dieu. Teh mah surdi. Gede kayakinan celengkeung saurang baturna surdi nu katelah si Komeng nyarita. Nya mang kuring ge leuwih ti heula ningali usup nyampeurkeun ka Masriah. Nu keur diuk dina luhur batu gede. Selama lamun hade dicaritakeun Masriah teh popotongan usup. Diserahkeun sote ku usup dumeh we nurutkeun ceuk pangakuan usup mah. Masriah nu teu bener.
jelema nama teu daekeun ngalaksanakeun kewajiban cenah kitu jelas nama. Nya harita kulantaran kukuring jeung batur-batur ditunggu eueuh bae nyampeurkeun deui. Kukuring diteang barang gok teh kasambak usup kalibanusan awakna pinuh ku getih. Nu kaluar tina beheungna. Tugu we kurang-kurang nama diri kuring hampir baluas ningali usup korban dikaniaya ku Mas Ria. Duka dipencit, duka dikumaha. Anu jelas membeheug usup tatu. Cek si Komeng ngajelaskeun sawajarna sing sakur nu dikatingali ku manehna. Oh, jadi yakin maneh ningali kieu di leuweung aya Neng Mas Riah kalawan cek sangkaan maneh. Jeung Jang Surdi yen Yusuf dipahala ku Neng Mas Riah. Bah Murdasa nanya deui bangun cangcaya. Harita si Komeng nu sapok-pokkeun rek nemalan teh. Teu kungsi pok sabab kapegat ku Ki Jagra. Tumanya ka Surdi sorana badag ngumang kana degan. Kumaha kisanak? Gedengian mamang aya nu dipaehan di leuweung ku awewe. Ki Jagra bari ngareret ka Surdi. Nya batur kuring dipaehan ku ngaran si Mas Riah, teh Mas Surdi keukeuh nyangka ka Mas Riah mayahan usup. Baru nah tulai nyarita tadi ka mamang. Di mana cicingna kisanak? Keun ku mamang urang parieskeun beungna. Asal dituduhkeun we ka imahna piraku. Pirage awewe moal sabaraha tanagana. Cenah eta bapana melaan, wah sakalian ku mamang dirak-rak igana tuman. Nah mamang diajabkeun ka imahna. Cek Ki Jagra ti ditu nawarek milu bela. Bari reueus dumeh gede wawanen jeung boga elmu. Kelanan baraya. Ulah waka kojurungku nafsu, ulah nyieun picilakaeun keur kana kuring. Pokoknya mah ulah nyieun pucuk ti girang. Cek Bah Murdasan ngahalangan. Wah, tu mana tu? Bah, bisi kasarerea ke jahatna. Tema Ki Jagra heuras. Sabar baraya sabar. Bah Murdasan nepak tuur Ki Jagra. Jadi ilaing teh yakin ningali kieu yen Jang Usup dikaniaya ku Neng Mas Riah. Bah Murdasan nanya ka si Komeng. Ari yakin ningali mah henteu. Waktu usup dipaehan ku Mas Riah teh. Bah, ngan yakin usup dipaehan ku Mas Riah teh sabab harita sanggeus usup katinggalina keur ngobrol jeung Mas Riah terus eueuh. Tema si Komeng. Yeuh Jang Surdi, abah ti heula kungsi ngomongan ka Jang Surdi. Waktu ti heula Jang Surdi mulungan pangarti ti abah tina jalan ulin bela diri. Harita cek abah kumaha ngomongan ka Jang Surdi. Heug ku abah diwaris pangarti nu aya dina jeroeun raga abah. Ngan abah peupeuj. Di mana Jang Surdi geus ngagem pangarti ti abah? Omat kahiji ulah reueus ku pangarti. Kadua ulah dipake ujub takabur. Katilu ulah gugon kana caritaan batur bari can yakin. Kaopat ulah kajurung ku hawa nafsu. Jelas nama lamun aya hiji pasualan kudu ditilik leuwih hati-hati. Kudu disawang leuwih asa. Ayeuna Jang Surdi jeung si Komeng nyebutkeun usup dikaniaya ku Neng Mas Riah. Keur abah mah jelas we teu percaya atuh. Cek Bah Murdasan nolak kana pangasangkaan Surdi. Tangtos kang abah moal percanten margi teu ningal atuh bah. Tema Surdi. Bener teu ningali teh mah. Sabab abah teu milu ngan abah tetep teu percaya usup dipala ku Neng Mas Riah. Rupi dasarna abah teu percanten teh kumaha? Surdi jadi adu renyom jeung Bah Murdasan mitohana. Malah wani neuteub kana beungeut. Perlu ku abah dijelaskeun perkara Neng Mas Riah. Bah Murdasan nanya heula, kantonan we periogina mah. Tema Surdi. Yeuh Jang Surdi. Lamun hade dicaritakeun teu kitu ge ketang abah teh perlu ngajelaskeun tina perkara Neng Mas Riah. Sakitu poe nu geus ka tukang anya kurang leuwih saminggu ti sabada Jang Surdi jeung nu araya di dieu arini trek neangan si Renjul ka leuweung. Rakyat-rakyat sakampung ieu pada ibur, malah geus tepi ka lebur batur. Yen Neng Mas Riah ti sabada kawin teh korban. Cenah mah ku salakina, padahal eta salakina teh ukur wujudna siga manusia biasa. Tapi kanyataan mah hileud siluman. Setan bolongkotan. Nya harita dina hiji peuting Mas Riah korban jadi mamangsa hileud siluman. Teu sakumaha lila sanggeus Mas Riah dikubur loba kabejakeun. Sok aya kawenehan manggih Neng Mas Riah keur gugun tayangan dina dahan. Atuh dah kitu-kitu sok aya nu manggihan keur gugulingan di kebon batur. Sanggeus Neng Mas Riah korban tuluy ganek-ganek juragan sumirat duaan korban dikaniaya ku hileud siluman.
nuka tinggalina kuluna rempona babaku nama kunukeun ngarona. Eta hileun siluman teh sagede cangkeng. Rupana si Ganeng Mas Ria, tah kitu ari kudu dijelaskeun mah Ujang. Bisi Jang Surdi teu percaya kana caritan Abah, yung tanyakeun ka ditu ka batur salemur. Nu matak ulah waka ka jurung ku hawa nafsu, ulah waka suudon bisi akhirna tamiang meunit ka bitris. Jang Usuk mah geus kitu kitu, hayo ayeuna Ujang rek nyiar-nyiar picilaka diri sorangan. Sedeng juragan Sumirat jeung pamajikanana dina waktu ieu keur kabungbulengan ku perkara anakna. Ceuk Bah Murdasan ngajelaskeun perkara Mas Ria. Atuh geus kitu mah lengsur di ngahuleng teu lemek teu nyarek kitu desi Komeng. Akhirna malenguk teu beda ti bueuk menang mabuk. Geus kitu pok Nyi Popon kakara nyarita. Kumaha kan percanten kana kasauran Abah? Pokna bari neuteub. Dari kitu carana mah keur akang percaya ge Nyai. Malah akang inget kana carita Nyai basa papisah teh jeung akang di leuweung. Ceuk Nyai manggihan 2 urang lalaki digusur ku hileud kalawan dibawa ka jero guha. Nu pasti eta hileud siluman nu cicingna di guha Tegal Gorowong. Tembah Surdi kakara inget teh deui kana carita Nyi Popon waktu di leuweung jeung si Renjul. Pok Surdi nyarita deui tumanya ka Bah Murdasan. Dupi salajengna kumaha atuh bah perkawis Jang Usuk mun anu dimaksad ku abdi teh kangge tanggal walerna kanu janten Ibu Ramana. Ya teu kumaha nya sakuduna we cacarita kanu jadi kolotna. Keun isukan Abah rek haditu cenah eta ceuk indung bapana minta tanggung jawab ka Abah teu naon-naon ku Abah rek dibere pikeun waragan nu ngajikeun bisi waragan keur ngajikeun bisi di ditu rek diayakeun pangajian. Temal Bah Murdasan geus kitu mah baturna Surdi nu opatan pamitan baralik ka imahna sewang-sewangan anu aya lintang ti Ki Jagra sorangan. Dilanceuk kumaha kuring dia ngadon rek ngaririweuh di dieu sabab ieu kisana keukeuh ngajak ka dieu. Ceuk Ki Jagra bari ngareret ka Bah Murdasan. Ngaririweuh naon Ki Baraya? Syukur we rek di dieu mah ngarah Abah boga batur pikeun pakukumaha. Ari Ki Baraya di mana atuh pamatuhan teh? Temal Bah Murdasan malik tumanya ka Ki Jagra. Dumada kuring mah teu pugu dumukna Kilanceuk. Bisi hayang nyaho mantanyakeun ka kisana teh nu kungsi tepung jeung kuring di leuweung. Heukeun atuh Abah rek nanyakeun kanu jadi anak. Pek ayeuna mah sing jongjon reureuh heula ongkohan Abah rek ngarit can boga jukut pisan. Ceuk Bah Murdasan. Teu loba wangkongan deui para mitra. Jeung Ki Jagra nganjut we turun tuluy ngaleos bari mawa arit jeung tolombong nu maksudna marek ngarit jukut. Ari Surdi harita jeung Ki Jagra terus dalahar bangun anu paronyo naker. Komo kitu Surdi dina jero saminggu teu manggih pisan dahar sangu. Rengse dalahar terus katarpas ngadon ngawangkong ngaler ngidul. Babakuna Ki Jagra ngadadarkeun lalakon hirupna. Dina sajero sakitu taun jadi rampog kalawan teu puguh matuhna. Sajabana ti kitu Ki Jagra kungsi guguru ngalap kana ilmu nu masih keneh diagem ku dirina. Nepi ka akhirna Ki Jagra jeung Surdi silih hampura tina perkara tas jojoh patutunggalan. Atuh kitu deui Ki Jagra menta dihampura ka Nyi Popon. Manehna rumasa ngagunakeun elmuna nepi ka si Renjul kabawa ku angin puyuh. Nepi ka kiwari si Renjul eueuh beja-bejana acan. Isukna Bah Murdasan kirawa Cilohor ini ti imah. Bebejana kanu jadi pamajikan jeung ka Surdi mah rek sanduk-sanduk ka indung bapana Usup samalah make mawa duit segala. Bisi indung bapana Usup menta waragad pikeun ngayakeun tahlilan. Ari Surdi jeung Ki Jagra harita teh keur arinit ka kebon nu maksudna mah rek ngalasuuk sanggeus tepi ka kebon Surdi ngagebeg dumeh pepelakan hempak gadaring siga tapak ngaduruh. Puguh we sanu teu ngajenghok ningali pepelakan anu meunang hese capek meunang ngurus aya nu ngajulidan. Atuh eta matak aneh lamun seug Surdi teu nafsu teu matak aneh lamun seug Surdi nafsu nanguniang. Tong boroning Surdi kasebut anu bogana sanajan eta kebon anu mitohana ge apan asa boga sorangan. Cacak Ki Jagra ge para mitra kasebut sema ningali kitu mah kuat kagogoden. Harita para mitra Ki Jagra tuluy nyarita. Ieu teh kebon suhu kisanak. Ceuk Ki Jagra bari ngareret ka Surdi anu keur merengut bari huntu ka kerot. Ari kebon mah kebon mitoha kuring, ngana asa kuring nu kuring we atuh Ki Jagra sabab kuring ge milu capek ngurus kebon. Geuning meuli garing kieu siga tabak nu ngaduruk kisanak.
Lain siga deui pasti wae nu deleka ieu mangan saha manusia nya nu gableg pagawean kieu. Lamun ceug nyaho tuh jalmana paduli sahasana didatangan ku kuring mah. Kacida teuing yen kadoliman teh. Nah anu cua ka diri kuring kitu atawa anu cua ka jadi mitoha. Lamun cua ka jelemana tong make ngaduruk papelakanana matak naon datangan itu jelmana. Da kuringnya moal mangejatkeun ieu. Teh Surdi nafsuna ngagugudu. Wah. Lamun kisanak nyaho tuduhkeun manusana ka mamang. Hayang nyaho we sina ngajajal ka mamang. Teu uyahana keur manusia ngarun-ngaruksa kana pabelakan batur. Siksa we jalma kitu batuman. Lain ai mitoha kisanak teh geus nyahoeun pabelakan anu ngaruksak. Pokna bari ngareret ka Surdi. Nyahoeun iraha da lamun geus nyahoeun mah piraku teu cacarita ka kuring. Teh Surdi budina tetep semugeun. Atuh urang balik dewe nama kisanak. Heug mitoha kisanak bedaan supaya ditinggalian ku manehna ka dieu. Nya nama tu urang bebeja ka mitoha kuring. Cek Surdi geus kitu mah teu loba nu dipikir terus bae ari ditrek bebeja ka Bah Murdasan mitohana. Sedang Bah Murdasan keur indit ka indung bapana Usup nu maksudna rek sanuk-sanuk perkara Usup korban di leuweung Tegal Gorobong. Harita Surdi cacarita kanu jadi mitoha awewe jeung ka Nyi Popon pamajikanana. Yen pepelakan hempak kabeh aya ngaduru. Puguh biocih pamajikan Bah Murdasan nepi ka ceurik-ceurik keras kana pepelakan anu ngaruksak teh. Sateuhan eueuna boga pepelakan meunang hese capek. Mangkaning tangkal suuk geus kembangan anu moal lila deui ka alah hasilna. Kacaturkeun Bah Murdasan sadatangna kanu dituju can ungah-ungah acan. Bapana Usup geus dironom ku belasan urang tetangga Usup samalah harita bapana Usup. Nu katelah Pa Arinta nyampak aya sadatang datang teh Pa Arinta. Bapana Usup ngadon cumarita nu matak ngajadikeun reuasna kana hate. Laka adalah bagja temenan si laing datang ka dieu sia Murdasan. Boros tadina mah ku dewek rek didatangan ka ditu. Tapi ayeuna ngurunyung manten, geus terus rasa meureunnya si laing kableg kasalahan. Pokna atuh Bah Murdasan sakedapan mangahuleng. Bari ngareret kanu keur tinjaran teng diburuan imah Bah Arinta. Ari nu saurang ge eueuh nu teu murelang di barung ku budi meniba ketut haseum. Samalah nu tiluan mah huntuna tingkararot bangun gemes ningali Bah Murdasan. Kekelanan Kilanceuk. Asa teu kahar ti Kilanceuk make cumarita kitu sagala kahareupeun kuring. Kalawan make nyebutkeun geus terus rasa boga kasalahan. Sedeng kuring datang ka dieu lain rek ngalampahkeun goreng atawa rek ngadatangkeun cek-cek bocek. Tapi rek aya picaritaeun perkara anak Kilanceuk anu ngaran Usup. Cek Bah Murdasan bari neuteub beungeut Bah Arinta nu keur ngajega dina golodong. Celengkeung saurang lalaki pangawakan teu beda ti Ki Jagra jangkung gede demi katelahna Ki Bodin nyarita matak pinapsueun. Murdasan, sanajan si laing rek aya picaritaeun oge ku kanu didatangan. Geus nyahoeun deuleu samalah sacigna dewek oge jeung pada batur nu araya di dieu rek ngadatangan ka ilaing. Sacig-cigeun dewek teh. Ayeuna kabeneran si laing datang sorangan anu eueuh bedana samodel beurit nyampeurkeun ucing deuleu. Ieu mah sarua jeung oray nyampeurkeun paneungeul atuh, cek si Bodin basa-basana ngahina naker. Oh, rek ngadatangan kuring. Bah Murdasan ngareret ka Ki Bodin. Heuh, teh mah Ki Bodin tegeug. Demi maksudna rek ngadatangan kuring teh kumaha? Bah Murdasan merong beungeut si Bodin. Apa maksud sejen lintang rek ngayakeun balitungan pati jeung si laing Murdasan? Teh moal Ki Bodin. Puguh sakedapan mah Bah Murdasan ngarasa kaget. Ngadenge omongan si Bodin kitu tapi hate tetep tenang. Sabab ceuk pikirna Bah Murdasan asa teu boga kasalahan naon-naon. Kekelanan baraya. Henteu salah dedengean kitu anjeun nyaritakeun rek ngayakeun balitungan jeung kuring. Memang bener. Maksud dewek kitu pisan deuleu. Eta pangna anjeun rek ngayakeun balitungan pati teh. Tina soal naon naha kuring geus nganiaya kulawarga anjeun? Wah, disebutkeun kulawarga dewek teu naon, disebutkeun lain kulawarga dewek teu naon. Pokona si lain kudu sanggup nebus nyawa dua jelema deuleu. Kudu sanggup nebus nyawa dua jelema kumaha ieu teh? Alah, montong rumahku jadi jelema jujur si lain sia Murdasan. Make nanyakeun saha jelemana sagala. Yeuh, lamun kudu dijelaskeun ka hiji anak lamang Arinta nu katelah Jang Usup, kadua baraya dewek nu katelah Ki Burdawi.
Rumasa si lainnya gara-gara korban kedua jiwa teh. Ulah dapon pelenung ngomong teh kisana. Sarupa kitu mah sarua we jeung pitena. Sedang jelema nu mitenah teh bari teu kadeuleu ku panon sorangan sokomo nu dipitenahna teh rumasa berat hukumna. Tah ayeuna dewek rek tumanya ka anjeun iraha di mana saha saksina dewek geus milampa kajahatan maragatkeun nyawa nu ditataan ku anjeun. Alah, antong loba omong sia kahiji baraya dewek nu ngaran Ki Burdawi di pahala di imah dununganana anu ngaran Juragan Sumirat malah didinya dua anjing si Juhri. Katilu anakna Mang Arinta nu katelahjang usup di pahala di setengahing leuweung. Malah lamun hade dicaritakeun maka kajahatan ilaing loba ngarugikeun ka masyarakat di dieu deuleu. Tina perkara pepelakan paeh kabeh dilebok ku hamahileun. Nari pepelakan ilaing jeung pepelakan Juragan Sumirat beuteuh. Mana kitu geus jelas ilaing sia jadi tangan-tangan Juragan Sumirat deuleu. Cek si Bodin ngadonyangka kanu lain-lain. Tungtung nama keur dewek jadi hayang seuri ku omongan si laing teh Bodin. Disebutkeun kawas bolon da kadeuleu tangtungan ilaing teh geus kolot. Tapi eta caritaan meuni eueuh bedana jeung caritaan bolon rodek hulu. Bah Murdasan ngahehe seuri bangun tenangna keur. Alah, ngalikeun bolon rodek hulu ka dewek sia cucunga sia sedan. Ki Bodin hohoak bari panon teu sirikna bijil kabeh. Yeuh Bodin, lamun ilaing mung disebut bolon rodek hulu, nu hartina hayang dianggap geus kolot cing atuh temongkeun kakolotan ilaing teh euy. Ngomong ulah janji pelenung, ulah janji nganga. Nu hartina teu dipikir heula, namoal kaduhung lamun ilaing teh mahna dengar cadas. Saleuheung dengar cadas meunang mas, kumaha lamun dengar cadas tarang dadas. Jeung di dewek mah euy lain aya urusan jeung si laing tapi jeung Ki Arinta. Nu hartina dewek jeung ilaing mah geus sangkut paut naon-naon. Bah Murdasan tetep teuneng ludeung para mitra. Ngahareupan model Ki Bodin kitu. Kumaha? Jaringan si laing geus sangkut paut jeung dewek? Heuh, tembal Bah Murdasan ponok jeung tegeung. Para mitra sadaya ngaso heula. Ngaso heula ngaso. Para wargi anu mulia, harita atuh para mitra si Bodin nafsu. Sugan manusia gelo sia make nyebutkeun eueuh pangkut paut sagala jeung aing. Nari baraya aing nu katelah si Burdawi di pahala ku si laing, eueuh sangkut pautna. Rek aku sia moal ha? Ki Bodin teu sabar terus nyeureudeuh. Rek ngayakeun tindakan ngan kaburu dicare ku Bah Arinta bapana Usu. Heup heula Bodin, heup heula dewek rek nanya heula ka si Murdasan. Cek Bah Arinta atuh Ki Bodin anu geus sagampleng-gampleungeun rek ngakitik beungeut Bah Murdasan. Ngarogo samaladam paleungeunna geus meber. Pok geura caritakeun Murdasan aya kaperluan naon selain datang ka dieu. Bah Arinta nanya tetep ngajega dina golodong. Ret Bah Murdasan ngareret heula ka si Bodin sarta kecerot nyiduh ka hareupeunana meuni semu anu ijidnaker. Geus kitu pok Bah Murdasan cacarita tina perkara Usu. Nurutkeun ceuk Surdi mah minantuna jeung batur-baturna opatan nu tas neangan si Renjul. Anu korban di setengahing leuweung di pahala ku Masriah anakna Juragan Sumirat. Samalah si Renjul ge dicaritakeun teu kapanggih. Kalawan Bah Murdasan gede kayakinan si Renjul ge korban ku Masriah. Sakedapan Bah Arinta jeung pamajikanana ngahuleng ngarasa kaget ku perkara usup anakna jeung si Renjul di pahala ku Masriah. Tapi keur si Bodin tetep we teu percaya samalah caritaan Bah Murdasan dianggap alesan. Sabab Bah Murdasan dianggap saihwan jeung Juragan jeung bapana Masriah para mitra sadaya. Samalah harita ge Ki Bodin ngageletis kieu ka baturna anu katelah Ki Gawil jeung Ki Jolang. Dasar manusia jahat mah bisa we nyendang dingna teh euy. Da eta hayang salamet majarkeun si Usup jeung si Renjul dipaehan ku Masriah anakna Juragan Sumirat. Bari cenah mah aya di setengahing perjalanan. Di cenah leuweung asup akal budak awe kumawani ka leuweung sia Gawil. Eta mah jelema balagadig deug cilanceuk. Nah, dianggap urang pendul kieu teh dianggap tunggul sugan. Dagor we kalinya huluna kilanceuk. Mengpeur nongongan teu kitu gekeun ku kuring urang totokeun kana tangkal muncang. Cek Ki Gawil. Pok baturna nu saurang dikatelah Ki Jolang mairan. Tinu wae kuing urang parioskeun beheungna, meumpung tanaga uing gede keneh. Nya daek kumaha uing lah paling resep marioskeun beung jelema teh.
resep dina ngerekekna teu beda ti mitos Genawi. Mangkelanan keur ngomong keneh jeung Mang Arinta. Kayak di mana geus jempe kakara dewek rek ngomong kasih wawalakna. Ceuk Ki Bodin jeung nyarek ka baturna. Tutas Bah Murdasan cumarita pok Bah Arinta tumanya deui. Lain sanggeus kajadian kitu teh kumaha maksud si Laing Murdasan? Bah Arinta nanya kana pamadegan Bah Murdasan. Ya maksud kuring mah kahiji ngabejaan nu sakumaha bieu geus dicaritakeun ku kuring. Kaduana kuring menta dihampura sabab rumah sakuring henteu nyarek kana niatna nu jadi kakilan. Anak kilanceuk hayang milu neangan si Renjul. Atuh katiluna kuring teh rek ngabantu pikeun kaperluan kilanceuk bisi rek ngayakeun tahlilan di dieu. Ari gede mah henteu ngan lumayan keur meuli-meuli opieun teh mah Bah Murdasan. Maksudna rek ngabantu pikeun kaperluan kulawarga usu. Tapi kahartina ku Bah Arinta asa dihina dianggap jelema nu teu hideng. Malah ceritaan Bah Murdasan rek mere duit keur kaperluan teh dianggap ku Bah Arinta mah ngarekeun kahayam leungit rek digantian ku duit. Timbulna keur Bah Arinta jadi malik teu ngeunah kalawan rada nafsu. Jadi si Laing datang ka dieu teh rek mere bantuan ku duitnya. Ceuk Bah Arinta bari mureleng kana beungeut Bah Murdasan. Ya kitu, tapi kitu ge lain kuring ngahinakeun. Ieu mah lumayan we kaingetan ti kuring. Jeung ti indungna budak, teh mah Bah Murdasan. Aduh. Ceuk pangrasa Laing mah memang lain ngahinakeun, tapi kahartina ku dewek leuwih ti ngahina sia. Nah jiwa anak dewek teh dianggap sato ku Laing teh. Dianggap dewek rek ngajual nyawa anak dewek kenapa ngaji duit nu can kadeuleu kudel gede leutikna. Ya Murdasan, sanajan si Laing ngagolerkeun duit 100.000. Kareupun dewek batal ditarima kalah dirarejet ku dewek. Nah, asana teh ngahinakeun aker sia teh Murdasan. Lamun anak si Laing dipahala ku dewek, na si Laing rek narima digantian ku duit 100.000. Cucungana keur sia ngahina sageunahna. Bah Arinta jadi nafsu beungeutna meuni asak leungeunna geus ngeleper. Oh, jadi moal narima kana kaingetan ti kuring. Ceuk Bah Murdasan nu tadi geus ngodok pesak, rek ngaluarkeun duit leungeunna dikaluarkeun deui. Lamun dewek narima kana pamer Laing sarua jeung dewek ngajual nyawa nu jadi anak deui. Nya teu naon-naon ari mung narima mah da kuring ge moal maksa. Ngan satadina mah kuring teh rek aya kaingetan. Bari tadi ge kuring mah teu nitah anak anjeun kudu milu barengan nonton neangan si Renjul. Eta mah niatna sorangan, malah ku kuring ge dicare kulah milu. Tapi manehna keukeuh peuteukeun we hayang ngilu. Bisi dianggap kuring akon-akon majung tanyakeun ka baturna nu marilu jeung minantu kuring. Nah dititah ku kuring atawa kudu jadi minantu. Nah kahayang manehna. Kaina kuring rek nanya ka anjeun, eta waktu nu jadi anak rek milu neangan si Renjul bebeja henteu ka anjeun jeung kanu jadi indungna. Ceuk Bah Murdasan. Ku ayeuna para mitra beungeut rada beureum sabab teu ngeunah ku jawaban Bah Arinta. Harita para mitra Bah Arinta nyarita. Memang bebeja ka dewek jeung ka indungna ge anak dewek rek milu neangan si Renjul. Temal Bah Arinta terus terang. Ret Bah Murdasan ngareret ka pamajikanana Bah Arinta nu aya tukangeunana. Sarta pok Bah Murdasan nanya neui. Ari ka ceuk bebejan teh jang usub rek milu neangan si Renjul. Pugu bebeja heula mah. Temal pamajikan Bah Arinta nu katelah maunasi. Didinan ku aceuk jeung ku bapana jang usub. Lain didinan deui malah ku bapana mah dijurungkeun. Temalna deui. Tah di dieu ceuk pangrasa kuring kilanceuk salah sorangan. Nah make nyalakeun ka dewek sia Murdasan. Ari Bah Arinta muncereng. Nya saralah atuna atuh make diidinan ini. Coba lamun aya panyarekna mah tangtu. Moal aya kajadian nu tumiba ka diri jadi anak. Ari geus kieu bari kuring sanuk-sanuk ngadon rek ngayakeun balitungan pati sagala ka kuring. Lamun kitu jang usuk paehna dipahala ku kuring tah didinya prak raga kuring geura cacag ku urang dieu kabeh. Jeung nadi di mana aya jelema nu ngajahat daek nyampurkeun bari sanuk-sanuk. Tong boroning hideng sorangan nyerenkeun diri di teangan oge. Jelema jahat mah hese, susulumputan, lulumpatan, kulawad kuliwat. Temal Bah Murdasan akhirna rada nyalahkeun Bah Arinta. Sanajan Bah Murdasan panjang lebar ngadadarkeun perkara usu. Kulantaran Bah Arinta geus kapangaruhan ku tilu jalma tayalian ku si Bodin, Ki Gawil jeung Ki Jolang batan sadara tumarima kana takdir.
nu jadi anak malah mahmuniang nafsu. Nurus tunjung siang ado nyalakeun ka aing sia setan. Hayo sia Murdasan, lamutnya si lain ngakukeun runtuk jawara ulang padungdung sia jeung aing jalma edan. Cek Bah Arinta nafsu kalawan nyinglidkeun leungeun baju kampret. Atuh Bah Murdasan gentak mundur kitu sote lain rek ngejat tapi rek taki-taki bari nunggu serangan ti pihak lawan. Tapi Bah Arinta para mitra teu kungsi ngalaksanakeun kulantaran Maunasih pamajikanana gentak nongtak leungeun bari nyarek. Sabab Maunasih geus nyaho kana wawanen jeung kagarangan Bah Murdasan anu can pernah pacunang dina bab urusan tarung. Meunggeus abahna meunggeus. Nanaonan barina oge ngadon rek ributan jeung batur salemur. Era barina geus karolot ye, sok geus ka dieu geus. Geura nyaringkah ka ditu barudak. Cek Maunasih bari nitah Arinit ka tetangana. Atuh aya panitah kitu manhu sejen Arinit iwati tiluan anu naragen kenehnya teki Bodin jeung baturna katelah si Jolang jeung si Gawil. Cicing awewe mah tong pipilueun kana urusan lalaki barina oge sok ditu ka jero. Keun hayang nyaho nepi ka mana pangawar si Murdasan de. Aing mah teu ngeunah asa ditincak ulu ku si babalak teh. Bah Arinta merod rek luncat we ngarontok Bah Murdasan. Nu geus carincing pageuh kancing saringset pageuh iket. Tapi Maunasih leuwih pageuh ngangenyang leungeun salakina. Sing eling abahna sing eling ya geus ka jero ka itu. Maunasih terus ngengenyang leungeun salakina. Gawil kepukta babatokna jama edan deh. Bah Arinta ngagero kaki Gawil. Puguh sasat jelema nu geus nafsu ti tadina keneh aya panita. Atuh meuni asa dihucuhkeun kalawan teu ngalobakeun nu dipikir deui. Ki Gawil luncat bari salabar ngirimkeun gempuran mungaran di lelempeng kana sirah Bah Murdasan. Bari kitu teh Ki Gawil ngagorowok ngarentagkeun hate kanu hate pilawan. Rasakeun sia bangsat, hiuk pereup Ki Gawil harita para mitra. Nu sakitu badag jeung keker teh manibang baraan. Atuh para wargi sadaya, lain ge runtuk jawara ai kudu kapalingan kudu jadi lawan kitu mah. Bah Murdasan rikat ngagiwarkeun awak, bareng jeung suku nu katuh dikejatkeun ka tukang. Bah Murdasan ngaluarkeun sorak bari sakilat ngarampig leungeun nu jadi lawan. Kap kurinyel. Leungeun Ki Bodin anu terus dikelid bari ngagurinyel. Harita teh bareng jeung kitu leungeun Bah Murdasan anu kenca lesot. Panyangka anu nyaksian maleungeun Bah Murdasan resot teh ku obahna si Bodin, padahal ngajadi lesotkeun. Ned. Sameleh kampret si Bodin dicentok. Puguh we para mitra, awak Ki Bodin harita teh ngalagedai sedeng siku Bah Murdasan anu katuh sakiceup notong kana dada. Blak Ki Bodin daek teu daek rag-rag barawargi. Ku rosa-rosana totogan siku Bah Murdasan. Kilak Bah Murdasan harita teh para mitra mali bari sukuna sabeula diangkat rek dipake gerak linggis nimris. Dampa suku Bah Murdasan ukur hasilna jarag lemah. Sabab Ki Bodin rikat ngagulitikeun awak. Koreat seak Ki Bodin nyepak ti gigir nu maksudna setengah ngarengkas suku nu jadi lawan. Juralit Bah Murdasan ngajuralit ka tukang. Disangkan mah pasti kadang ngagedebut narubuh tapi ijiran kitu teh nyalahan. Kalawan teu disangka waktu Bah Murdasan ngajuralit sakilat pereup kencang hanca sirah. Jabrot. Oh, cari deug Ki Bodin ngajari deug siga nu lieur. Belesur Bah Murdasan luncat ka luhur. Aya kana 2 meterna leuwih, tidinya nemongkeun lelewa jeung make ngajuralit deui. Dina gerak kapiting ngamanting. Hiup cebet dampa leungeun ku Bah Murdasan hasil ngahanca kana beungeut. Ki Bodin ngagoak terus dadayak dagan siga nu beurat ka tukang. Celek Bah Murdasan napak deui kana taneuh kalawan teu ngomong teu ngalobakeun micieun waktu. Gempuran tugar gunung nyusul tepus ngahanca kana dada. Deg jabrot. Ki Bodin ngajungkel. Daek teu daek ngajungkel nang karak bengkang. Dadana asa remek ku rosa-rosana gempuran tugar gunung Bah Murdasan ngahanca dada. Puguh keur Bah Arinta tambah panas ningali tatangana kabeunangan. Sini amarah ngabubulak ngan teu bisa unggah peta sabab ku pamajikan terus dicepengan leungeunna. Kitu deui Ki Gawil ngarasa panas ngan ku siwel ngaluarkeun cameti dina jero bajuna kalawan teu ngalobakeun catur. Cameti diputer-puter dina sirahna. Hiu kilek Bah Murdasan mali sabab kadenge sora nu ngahiu kana pundukna barang malik geus teu katolak deui tungtung cameti ngajeleger meulit kana awak. Puguh Bah Murdasan rada ngarejek tapi sakitu ge kawilang untung bisa keneh dongko. Lamun teh mah para mitra lamun teu kitu mah kana pasti cameti meulit kana beuheung.
Porosot cameti udar tina awak Bah Murdasaan jeleng luncat ka belah kenca. Sabab Ki Gawil nyusul tepus ngabebukeun cameti. Samalah ku ayeuna mah tungtung cameti aya kana 4 kalina ngarahanca raga Bah Murdasaan. Celeger, celeger, celeger. Cameti paramita disada jejelegeran. Puguh ku waktu ieu mah Bah Murdasaan rada kawalahan. Sabab Ki Gawil teu mere kasempetan pisan. Belesur Bah Murdasaan luncat ka luhur. Sabab tungtung cameti rek ngababuk kana suku. Atuh cameti ukur ngajeleger ngababuk angin. Juralit Bah Murdasaan ngajuralit kana siraheun Ki Gawil. Kilek Ki Gawil rikat malik. Ngan orokaya Bah Murdasaan leuwih kesit. Waktu ngajuralit teh peureub kenca teu antepan dikewong ti gigir. Kalawan teu mis deui ngahanca kana sirah nu jadi lawan. Jabrod, jari jeug Ki Gawil jajari jeugan. Samalah leungeun anu keur dipake nyekel cameti teh ngacung siga nu nemongkeun iga. Sakicep ku Bah Murdasaan katingali iga burung Ki Gawil molongpong. Atuh eta pisan anu dipake kasempetan ku Bah Murdasaan pikeun ngagunakeun jurus tugar gunung dibarengan ku gerak tampele meped. Sedang suku sabelah nojer ka hareup temahna gempuran asuk kana iga burung bareng jeung kitu dampal suku nyusul tepus kana dada. Jabrod. Ki Gawil ngaharekeng. Bari awakna moyongkod. Keur kitu pigelang leungeunna disepak dina gerakan belok ngajol para mitra. Dina gerakan kuda beger. Belesur cameti ngabelesur jauhna keur da puguh sepakan Bah Murdasaan cukup rosa. Tapi sakitu mah Ki Gawil kabilang tahan keneh. Manehna gentak malik muterkeun awak dina gerakan kincir muntir bari suku diangkat sabelah. Hiu dek beungeut Bah Murdasaan kabeunangan. Puguh we tumerapna rada lumayan nepi ka Bah Murdasaan ku waktu ieu. Daek teu daek ngajungkel. Kabru Ki Gawil ngarontok geus kitu mah galungan teu beda ti puyuh diadu. Duanana pada embung cicing dihanap. Korejat duanana ting korejat silih gitik silih gempur. Sered sineredan nepi ka pager Bah Arinta rebah ku rosa-rosana nu keur jojoh patutunggalan begalan pati. Tapi tatangga Bah Arinta saurang eueuh nu wani misah. Sabab sieun kabarerang ongkohan ku Bah Arinta dicare. Malah make yang diancam sagala para wargi sadaya. Di mana aya nu wani misah bakal diburak barik ku manehna. Parengan Bah Murdasaan jeung Ki Gawil keur jojoh patutunggalan harita Surdi jeung Ki Jagra kakara datang ka imah. Tas neang kebon suuk aya nu ngaduru. Sadatang-datang Surdi terus cacarita meni alewoh ka hareupeun Maotih mitohana. Yen pelak suuk aya nu ngaduru. Puguh we keur Maotih mah teu sirikna ngarumpuyuh. Beungeut ngadak-ngadak pias hate meni ngageremet. Nu lain heuheureyan. Ari ku kitu teh mah saha nu teu haneueul boga pepelakan meunang hese capek aya nu ngadoliman. Gusti nu Maha Agung sugan manusa gelo eta teh. Aya dolim ka bina-bina teuing samanusana cenanya. Cek Maotih akhirna nafsu. Bios malah tong janten embutan teuing awal lahir ge moal burung kapendak jalmina. Dupi abah angkat ka mana mah? Surdi nanyakeun Bah Murdasaan. Nyaritana mereka Mang Arinta tapi wayah kiwari eueuh bae. Mun teh angkat di ujang lamun aya gancang pakewu ajakan balik. Naon teh mun aya gancang naon bancang pakewu bisi aya bancang pakewu maksud teh. Terus we lah panguruskeun gancang ajakan balik. Sinaneangan manusia anu ngaruksak ka kebon urang. Temal Maotih pok nyipopon mairan. Muhun Kang enggal bujeng Abah supados kauninga pepelakan anu ngaruksak. Terus lami angkatna Abah teh mah. Komo we barengan ujang di ka kebon. Tapi nepi ka wayah kiwari geus burit. Can balik keneh natuluy ka mana cenanya jelema teh. Maotih ngarasa keheul. Kanu jadi salaki sabab can balik keneh bae. Padahal nu jadi salaki nama keur narohkeun pati jojoh patutunggalan jeung Ki Gawil. Nu wallahu alam kumaha nasibna sabab ku waktu ieu mah Bah Murdasaan keur dihurup ku tiluan. Ya tu Mang Jagra urang teh Abah. Surdi ngajakan Ki Jagra bari ngareret. Ayu jang, tema Ki Jagra teu hararese. Harita keneh terus arinit nu maksudna marek nyusul Bah Murdasaan. Teu kungci 10 menit di luar aya sora lalaki ngagegero Nyi Popon sasora pisan jeung Surdi. Nyi Popon, pokna kalawan ku Nyi Popon gancang di temalan rada curingkak. Kah? Temalna. Saha nyai nu ngageroan teh sadajang Surdi? Tanya Maotih bari manehna ge ngorejat nangtung. Nuhun Kang Surdi. Geuning balik deui bawa-bawa. Ceuk Maotih siga nu curiga. Tapi Nyi Otih teu kungsi nemal ngan leos wae ka tepas samalah Maotih ge jeung indungna. Hapunten,
malah maotih inungna nuturkeun barang go korengnya Surdi atuh maotih gancang nanya bari netep kana beungeut Nyi Otih paramita. Nyi Otih terus. Nyi Popon maksudna punten. Nyi Popon lah. Geuning akang tos mulih deui tos tepang sareng Abah. Geus. Tema Surdi rada teu pati tatag kalawan ngareret ka Ma Otih. Mana ayeuna Abahna Jang Surdi? Ma Otih milu tumanya bari neuteup. Itu mah ti pengker. Sareng Mang Jagra. Nyi Popon nanya deui, nya tema Surdi pono. Ari akang kunaon sareng si Unggah anggur ngajanteng we di luar. Cek Nyi Popon semu kaget. Wah kang balik ti heula teh ka karasa beuteung. Nya geus kacaya can, tema Surdi bari nyabakan beuteung. Tah can margi keung ari nyalira makang. Itu bareng jeung akang sekalian anukna bawa. Akang can mani ya, cek Surdi koloyong Nyi Popon ka jero nyokot heula anu. Jadi bieu teh tepung jeung Abahna Ujang. Ma Otih nanyakeun deui salakina, kantenan mak tema Surdi. Kunaon atuh cenah mending ngampleng disangka kumaha mah tutuluyan. Dan nya kitu Abahna masuk elodan. Aya we mah karesan name ge tos balik ka dieu. Tema Surdi nu teu sakumaha lila Nyi Popon norojo mawa anduk jeung sabun. Abdi bade ka jaman heula nya, Nyi Popon bebeja heula kanu jadi inung. Jung-jung rek kacai mah bisi kaburu magrib. Mangka ningkeur gede beuteung pamali burit-burit kacai. Wah, mah dasar Kang Surdi. Nyi Popon tuluy ngaleos bareng jeung Surdi. Ari Ma Otih harita ka jero bari nutupkeun panto. Dur bedug magrib harita Bah Murdasan jeung Ki Jagra ka Karabarali. Bari kaayan Bah Murdasan pikareuwaseun. Beungeut gareuneuk pakean rarangsak da pugutas ngadon jojoh patutunggalan. Dihurup ku tiluan. Di antarana Ki Gawil, Ki Jolang jeung Bah Arinta. Tapi nu tiluan lagi raruksak sama Ki Gawil tak-tak na Gudawang. Kabeunangan ku bedog Ki Jagra. Geus puguh Ki Bodin mapangheulana namru ku Bah Murdasan. Masya Allah Gusti, nu Maha Agung. Kunaon Abahna pakean menira rangsak kitu? Jeung eta beungeut gareuneuk. Cek Bi Otih ngarasa kaget jeung reuwas. Atuh barabat ku Bah Murdasan dicaritakeun, satarabasna timiti tepung jeung Bah Arinta. Nepi kaderna patutunggalan dihurup ku tiluan samalah Surdi jeung Ki Jagra. Bebela pati ge dicaritakeun. Ngan dina palebah Bah Murdasan nyaritakeun dibelaan ku Surdi, keur Ma Otih rada ngahuleng. Sabab waktu Surdi datang bari ngajakan katampian ka Nyi Popon teh teu cacarita tas melaan Bah Murdasan. Nu kabeneran harita Surdi ngagurutak dan jalan ti dapur. Sabab manehna sadatang-datang teh ngoreleng ka pongpok imah, ngagiringkeun heula hayam sina ngampih ka kolong. Lol Surdi ngelol ti lawang kamarna nu maksudna nempo pamajikanana. Kilek ngalieuk sarta nanyakeun Ma Otih. Nanyakeun ka Ma Otih mihotohana. Madu Pi Popon angkat ka mana mah? Har. Itu Jang Surdi kawas nu ngimpi we kana nanyakeun Nyi Popon ka mana sagala. Ceuk Ma Otih bari terus rada ngabalieur. Sapertos nu ngimpen kumaha ari mah ditaro salares-lares ku abdi? Surdi rada kerung. Kapan tadi ku Jang Surdi diajakan katampian sama lah mage keur aya? Diajakan katampian ku saha mah? Surdi semu kaget sabab manehna bener-bener kakara datang. Bareng jeung Bah Murdasan mitohana katut Ki Jagra. Lah Jang Surdi masuk ngeder-ngeder maneh, tong sok ngaheureuyan ai ka kolot teh Jang Surdi pamali. Eueur mah teh reuwas ningali abahna kitu. Ceuk Ma Otih ngabalieur deui semu keheul kanu jadi minantu. Astagfirullahalazim. Ngaheureuyan kumaha ari ma? Saresna abdi mah name wangsul bieu, mangga taroseun ka Abah sareng ka Mang Jagra. Pilaku abdi ngaheureuyan sepuh. Tema Surdi beungeut narada beureum dume disebutkeun ngaheureuyan. Pok Bah Murdasan nyarita nguatkeun kana caritaan ti Surdi. Nya Jang Surdi mah bareng jeung Abah bieu teh. Ari eta majarkeun si Nyai diajakan katampian ku Jang Surdi ceuk saha teh? Bah Murdasan neuteuk beungeut Ma Otih pamajikanana. Lain ti saha kasaksian bieu ku abdi? Tadi manehna sadatang-datang teh nyebutkeun karasa beuteung rek kacai samalah si Nyai ge diajakan. Pilaku abdi ge nyarita teu pupuguh atuh dalin ka budak. Dalin budak abdi teh. Tema Ma Otih tetap teu percaya kana omongan Jang Surdi nyebutkeun teu rumasa ngajakan Nyi Popon katampian. Oh, sanajan Abah ge nyarita teu pupuguh. Da Jang Surdi mah bareng balikna bieu jeung Abah, ngan manehna ngagiringkeun hayam heula sina ngampi. Leres aceuk, Jang Surdi bareng ka dina ge. Ceuk Ki Jagra nguatkeun kana caritaan Bah Murdasan jeung Surdi.
Sarwana jelema teh jol ieu nya ngaheureuyan we kawas lain ka kolot we. Nyaan abahna Nyi Popon diajarkan katampian ku Jang Surdi sama laku abdi di titah buru-buru sabab geus nyedak ka magrib. Pokna teh moal cenah mah dasar Kang Surdi. Ceuk Ma Otih tetep nadana nyangka anakna indit katampian jeung Surdi. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para wargi anu mulia, harita Surdi atuh nepi ka susumpahan kulantaran teu rumasa harita teh para mitra ngajak Nyi Popon ka cai. Demi Allah, Ma, abdi mah teu rumaos ngajak si Nyai katampian. Wangsul genem we sareng Abah, ceuk Surdi make susumpahan sagala. Bari hate rada tegarna. Tapi Ma Otih mamiotohana tetep nyangka yen Surdi ngajak katampian ka pamajikanana. Nepi ka akhirna Surdi ngadon patorong-torong jeung Ma Otih. Ari ceuk Surdi kieu teu rumasa balik ti heula kalawan mau pamajikan katampian. Eta wayah kumaha si Nyai indit na katampian teh? Bah Murdasan neuteub beungeut pamajikanana. Tadi bada asar sama laku si Nyai jeung ku abdi ge ditanyakeun cekeng teh. Ceuk abdi teh geuning ujang geus balik deui ari jeung abahna kungsi tepung. Teh mana teh kantenan. Mana tuh abahna itu dipengker cenah. Abdi mah mayunan sote biri ieu beuteung karaos mules hoyong ka jaman cenah kitu. Eta tadi Jang Surdi basa nyusulan Abah jeung Ki Jagra balik heula ka imah. Bah Murdasan malik nanya bari ngareret ka Surdi. Teu bah ti dieu teras kebat abdi mah ka ditu. Mangga taroskeun ka Mang Jagra, asa piraku abdi bade ngabobodo ka sepuh. Teh mah Surdi beungeut narada beureum. Ngarasa teu geunah disangka kudu jadi mitohan awewe ngajakan katampian ka pamajikanana. Padahal bener-bener Surdi mah kakara balik pisan bareng jeung Bah Murdasan katut Ki Jagra. Bener Ki Jagra, Jang Surdi tadi teu balik heula ka imah. Bah Murdasan siga nu kurang percaya nanyakeun heula ka Ki Jagra. Wah, sing sumpah Ki Lanceuk. Kisanak mah tadi ge jeung kuring terus indit ka dieu ka ditu nyusulan Ki Lanceuk. Teh mah Ki Jagra. Atuleng Bah Murdasan ngahuleng ngarasa bingung. Ceuk pikirna mana nu bener ceuk pamajikanana tetep nuduh Surdi balik ti heula kalawan ngajakan pamajikanana katampian. Ceuk Surdi tetep teu rumasa balik ti heula ongko handaknya ku Bah Murdasan ge. Balikna teh bareng bieu. Kitu deui ceuk Ki Jagra bener ti imah terus kebat nyusulan Bah Murdasan. Harita waktu geus ampir wanci Isya di luar geus poek ongkohan patempatan kalingkung ku tatangkalan. Jaba pipireun imah Bah Murdasan kebon awi nepi ka ngajadeg. Bekililah hate Surdi asa beuki tegarna. Kahiji ras inget kanu jadi pamajikan, kadua ngarasa teu geunah ku panyangka tinu jadi mitoha awewe. Atuh kitu deui Bah Murdasan ngadon melenguk ngarasa bingung. Nu lain heuheureuyan ku perkara nu jadi anak eueuh ti imah. Mangkaning harita Nyi Popon keur kakandungan geus 3 bulan. Teu lila Ma Otih nyarita deui samalah ku ayeuna mah budina rada beda semu ambak. Cing Jang Surdi mah minta keterangan nu jelas. Sangkan teu loba teuing pikiran, eukeur mah mate reuwas ku perkara abahna dihurup ku tiluan. Ayeuna hayo Nyi Popon yakin diajakan katampian ku Jang Surdi can balik keneh. Nah balik ti tampian tuluy dibawa ka mana? Tuluy dibawa ka mana Jang Surdi kumaha ieu teh? Arinya mah dibawa ka ditu teu naon-naon dasar wah keneh cicing di kolot di jadi kolot. Ulah kieu asal lieur kana pikiranana keur emah teh. Maka nyebutkeun teu rumasa balik ti heula kalawan teu rumasa ngajakan si Nyai katampian. Ceuk Ma Otih kakara nyarita deui. Kalawan boga sangkaan yen Nyi Popon dibawa ka imah indungna Surdi. Atuh ku ayeuna pertanyaan kitu tinu jadi mitoha awewe keur Surdi asa tambah teu ngeunah. Ceuk pikirna asa dianggap ngabobodo kanu jadi mitoha. Ayeuna mah kieu malah bilih teu percanten mangga pilari ku mah. Kapun biang, ceuk Surdi budina rada kuraweuh sedeng Ki Jagra olohok jadi ngarasa bingung. Kumaha Jang Surdi pangnten nitah diteang ku emak? Ma Otih neuteub beungeut Surdi. Mun bilih mah teu percanten we kana walaran ti abdi, teh mah Surdi singkat. Ya Jang Surdi mah geus kolot dinten teu ge mitoha Jang Surdi. Mun wani ngajurungkeun ka emak sagalanya. Ku anak sorangan ge keur mah tacan pernah dititah. Ari Jang Surdi kasebut minantu geus kumaha wani kitu. Bari kaayaan geus peuting kieu. Bisi si Nyai hayang sina cicing di ditu, nu hartina Jang Surdi hayang misah jeung anu jadi mitoha. Keur mah rek ngahalangan moal rek nitah. Eta mah gumantung kana pikiran Jang Surdi jeung anak emak. Sabab ku ayeuna mah si Nyai geus dia kawajiban Jang Surdi.
Insyaallah mak abdi ge bade kapun biang. Nanging ku kitu ku kieu abdi enjing ka dieu kalayan kersa teu kersa abah kedah ngiring milarian Nyi Popon, cek Surdi. Bari ngorejat nangtung. Mang Jagra rek di dieu wae atuh rek milu ka kuring? Pokna. Ngareret kaki Jagra. Nya marek milu we ngarah mamang nyaho deui imah Kisanak. Tema Ki Jagra bari ngorejat nangtung. Bah punten abdi bade kapun biang heula bah, mung enjing wayahna. Kedah ridho milarian Nyi Popon, Surdi bebeja heula ka Bah Murdasan nu keur ngajelenggut semu bingung. Oh jung atuh ngan lamun bisa mah ku kitu ku kieu. Ayeuna ka dieu deui nya, tema Muah Murdasan. Sedang Surdi mah terus turun di barengan ku Ki Jagra nepi ka arinitna deui. Ku taksiran peuting harita kira-kira pukul 10:30. Diunggal imah geus jarempling teu kadenge sora nu batuk-batuk acan. Tayohna geus sarare talibra nu kadenge lintang ti sora sasatoan. Nu biasa liar ti peuting kayaning bangkong bancet ciang-ciang jeung cari cangkas. Jangkrik diunggal kebon meni baleger. Sedang bulan kakara muncul ti tebeh wetan bari cahayana can pati bengras. Dapugu kahalangan ku mega semu hideung. Sakapeung brai caang sakapeung repoe. Ngan kitu jeung kitu bae kaayan cahaya bulan peuting harita. Bareng jeung reupna cahaya bulan, poek anu malibir kana sela-sela mega, cungungung sora anjing babaung meni melewung. Muraikeun simpena peuting. Jempe anjing babaung ditema ku nu ngagogog meni rageg samalah siga nu nutur-nutur kadua jalma nu keur tingkerdig mapai-mapai jalan satapak sisi kebon awi anu caraneom. Si horeng si mana horeng, jalma nu keur tingkerdig teh tayalian ti Surdi jeung Ki Jagra, nu maksud jeung tujuanana rek nempo Nyi Popon indungna Surdi. Saja jalan Surdi jeung Ki Jagra. Punten, Nyi Popon di indungna Surdi. Saja jalan Surdi jeung Ki Jagra galecok ngobrol siga nu tamak keung nyorang tempat anu suni. Ongkoh daknya ti imah Bah Murdasan ka imah Surdi teh beunang disebutkeun rada jauh oge diwuwuh nyorang jalan anu suni. Tong boroning ti peuting para mitra cacak ti beurang ge palebah di nyama. Sok rada keung. Komo palebah astana leutik mah arang nu wanieun ngaliwat ka palebah dinya. Da eta majarkeun sok aya nu kawenehan ningali pikasieunun. Samalah sok aya nu nyebutkeun aya ki ciwis jeung rerea deui omongan jalma. Tapi keung atawa sieun sotenan ceuk jelema nu borangan, da keur Surdi jeung Ki Jagra mah sigana teh jauh tina kasieun jeung keung. Sabab geus tuman sok liar ti peuting dina waktuna ngandir cai. Komo kitu Surdi geus ngalamanna suma bakal leuweung. Rasa keung jeung sieun teh eueuh, geus puguheun Ki Jagra mah sasat pagaweanana cicing di leuweung, sok megatan jalma nu ngaliwat bari dipenta duitna. Pok harita Surdi nyarita bari leumpang pairing-iring jeung Ki Jagra dina jalan setapak. Lain heureuy ke kuring masa poekeun ku perkara mitoha keukeuh nyebutkeun kuring balik ti heula. Kalawan ngajakan nu jadi pamajikan katampian. Sedeng ku Mang Jagra ge kanyahoan ti mimiti urang ini ti imah, teu kungsi ka mana-mana deui. Tapi na atuh ari mitoha awewe meuni neken-neken pisan dianggap kuring ngabobodo ka dianggap ngaheureuyan sakitu kuring nyebutkeun sumpah demi Allah oge. Cek Surdi galecok. Lah, tong boroning Kisanak sanajan mamang ge sarua teu ngarti teh. Sabab yakin Kisanak ini nepi ini ti imah nepi ka balikna teh babarengan jeung mamang. Moal aya nu nyamar mah kitu, rupana Sarimag jeung anak jeung Kisanak bari boga itika jahat ka si Nyai. Tema Ki Jagra boga timuru goreng. Kumaha atuh para wargi sadaya, sabada harita Ki Jagra ngajukeun hiji masalah. Tina perkara buah-buah anu nyamar cenah ka Jang Surdi. Jang Surdi harita ngajawab, "Buka teuing atuh Mang Jagra da sakanyaho kuring mah boh di lembur sorangan, boh di lembur mitoha. Can pernah ningali jalma nu rupana Sarimag jeung kuring." "Boa di lembur sejen sabab rupa jelema teh sok rajeun anu Sarimag atuh Jang. Ngan dina sora jeung tingkah laku tara sarua." Tema Ki Jagra tetep boga timburu. Kajal manu Sarimag rupana jeung Surdi. Tapi asa piraku lamun dina nyana teh mah aya nu Sarimag jeung rupa kuring. Nah anu jadi pamajikan jeung mitoha teu boga curiga. Datang tu apal meureun kana sora salaki imah sorangan mah kitu? Cek Surdi tetep teu bogaan teu ngabogaan curiga. Geus kitu mah jep duanana jarempe tongoi laleumpang samalah geus deukeut ka sisi lembur. Dina palebah pengkolan jalan rondaan Surdi nu keur leumpang ti hareup teh ngadak-ngadak eureun. Tuluy panonna ngabagi reret ka sisi kagigir.
sabab sajorelat ku manehna siga jalma nguliwed. Pok Ki Jagra nanya rada ngaharewos. Aya naon Kisanak? Pokna bari nyekel perah bedog anu ngagaplek dina cangkeng nu katutupan ku kampret hideung. Siga jelema ngajuring Kang Mang, tema Surdi haharewosan. Palebawana? Itu deket kana muning tapi sakicep geus ngiles. Wajal manurek maling muning sugan Kisanak atawa nu tos maling muning. Dari jurig masa pira ku aya jurig bungkeulekan. Digananya gaya jurig bungkeulekan dihakan ku mamangannya andai kumaha lah. Ceuk Ki Jagra rada sompral. Geus keur kitu kadenge hawar-hawar sora anjing meuni rageg ditumu ku nu babaung meuni melebung matak ngadatangkeun rasa keueung. Teu beda ti sora anjing leuweung. Da Kisanak dengekeun anjing meuni rageg kitu. Wanyaya bangsa tas maling muning atawa rek maling ngakaburu datang urang meureun. Pokna boga timuru ka bangsa. Sugandanya kuringe kadenge anjing meuni rageg kitu aya nu babaung deui nya. Tapi bangsa bodoh lah asa ulah ngaganggu we ka urang. Lamun manehna wani ngaganggu ka urang, tadi dinya kakara urang ngayakeun tindakan. Yu atuh ieu mah urang ini ongkohan ka imah kuring geus deukeut, ceuk Surdi. Geus kitu mah tuluy arinit deui bari ku ayeuna mapai jalan ronaan. Tur rada negerak atuh cahaya bulan meuni atra ngebrak ti lir ti beurang. Nu teu sakumaha lila di jalan geus tepi ka imah indungna Surdi. Kalacat arungah katepas tuluy Surdi ngagegero indungna bari kaketrok kana panto. Ma. Pokna kabeneran indung Surdi katelah Biratmi. Can sare malah harita keur ceurik di tengah imah eueuh anu maturan pisan. Saha? Biratmi nanya ti jero. Abdi mah Surdi. Temalna rada tarik sedeng Biratmi ngadenge anakna datang teh make gegernengan semu amek. Geus datang deui umat teh teu pupukuh. Tadi pada ngabri ngadoma mah budak awewe anakna Ki Asik. Nu ngaran Nyi Cici nepikeun ka bapana mamawa tetangga ngajorang ka dieu. Na umat teh jadi boga kalakuan kitu kawas nu can boga pamajikan we. Kitu gerendengna Biratmi. Tuluy ngojeng ka ngalaan tulak panto. Barang berai panto dibuka Surdi miheulaan nanya bari ngareret ke tengah imah. Madamang mak? Pokna. Cager sok ka jero. Temal Biratmi. Nyarita rada tegeug jeunget. Teu nemongkeun budi da puguh keur aya kakeuheul. Bu Surdi jeung Ki Jagra arasup tuluy dariuk dina samaksa lancar. Nu teu ngalobakeun miceun waktu Biratmi indung Surdi. Nyarita nu matak ngajadikeun reuasna kana hate. Ieu Surdi, ari maneh kunaon pipikiran teh? Tadi mamaneh teh beunang disebutkeun pamujian naker. Lungguh kata macan aya carekeun boh kanu jadi kolot. Boh keur dari kadiri batur. Nah, tu ari ayeuna sia teh. Sanggeus boga pamajikan malah geus rek boga anak. Ngadonyeun picilakaeun, tadi sajutna maneh turun ti dieu. Jeung budak awewe nu ngaran Nyi Cici, mah mangih kareuwas nu lain bobohongan. Samala mah ampir-ampiran rek pada nyariksa ku bapana Nyi Cici jeung ku tatanggana limaan. Cing atuh Surdi da maneh teh. Wene teh geus dewasa, geus rek boga anak. Ulah nyar-nyar pidorakaeun maneh teh deuleu ulah nyar-nyar picilakaeun. Kumaha lamun ceug katohian kudu jadi pamajikan tuluy bebeja ka bapana. Nu geus moal boa bapana Nyi Popon ngamuk. Sedeng bapana Nyi Popon teh ku sararea dipika gigis. Meureun maneh ge apal kana adat pangadatan Bah Murdasan. Ayeuna hayo make ngadon mamawa anakna Ki Asik sagala maneh teh atunya. Biratmi. Harita teh nyarita. Puguh we para mitra sadaya tong boroning Surdi nu digelendengna cacakan Ki Jagra kasebut semahna rada ngahuleng ngarasa kaget ku caritaan pribumi. Astagfirullahalazim. Kunaon ari emah teu puguh ngadon sasauran kitu majarkeun abdi ngabantun putrana Mang Asik. Iraha abdi ka dieu mah? Kapan tadi tos asa hampir sasasi langkung teu ka dieu nami ayeuna abdi ka dieu teh. Bari ka dieu teh wengi-wengi ge aya nu kaperyogian ka emah bade naroskeun Nyi Popon manawi aya ka dieu. Jalan saur ibu nama cek Surdi nyarita can kebat sabab kaburu ditempas ku indungna. Alah mah geus tong sing lobat ekol sia. Geur anterkeun ka ditu Nyi Cicihna bisi bapana ka dieu deui mangkaning tadi ngakalahkeun ka maneh. Masya Allah Gusti nu Maha Agung. Keheula mah dangukeun sakedap ieu. Abdi ka dieu sareng ieu Mang Jagra salasna bade milarian Nyi Popon. Jalanan tadi kinten pada magrib abdi menak kareuwas nu sanes saheureuyan. Mali upami sanes sareng janten mertua maduka kumaha jantenna. Majarkeun abdi tos nyusulan Bah Murdasan nyanak Nyi Popon katampian. Puguh abdi teh reuwas kalain susumpahan ge henteu dipercanten. Padahal harita sareng Mang Jagra nyusulan Bah Murdasan teh sasat dipiwarang ku Maoti sareng ku Nyi Popon.
dongkap kanu dibujeng nyampak Bah Murdasan nuju patelak sareng Bah Arinta kalain ku abdi sareng ku ieu jang Ki Jagra ditulungan. Ari dongkap ka rorompok abdi naroskeun Nyi Popon majarkeun teh abdi ngaheureuyan ka ibuna surna teh. Muhun majarkeun abdi wangsul ti payun kalayan nyanak Nyi Popon katampian. Ayeuna abdi ka dieu menak cariosan kitu ti emak. Eta saha anu ka dieu nyanak Nyi Cici teh emak? Ceuk Surdi hatena jadi tagiwur. Di barung kurupa beungeut meni geuneuk. Harita teh para mitra reup geuneuk rai pias sedeng Ki Jagra olohok kawas anu mata simeuteun. Bari manehna dina hatena mah ngarasa kaget. Sabab ti weurang keneh ge can jauh ti Surdi. Para mitra anu mulia, harita Maratmi tuluy nyarita deui. Surdi, montong labe loba pertanyaan deui sia buru-buru Nyi Cicina anterkeun. Kalawan maneh kudu sanduk-sanduk minta dihampura ka kolotna. Bapana Nyi Cici ge moal naon-naon sabab tadi geus sacarita ka emak. Pokna teh cenah keur kuring mah moal rek papanjangan sok boga itikat goreng ka anak aceuk. Asal anak kuring jajabkeun deui ka imah. Cenah eta anak aceuk nu ngaran Surdi miharep ka anak kuring. Teu naon-naon sabalah moal engke-engke ku kuring rek terus dikawinkeun. Ngan menta sing bener bager, silih pikannya silih belaan antara salaki jeung pamajikan. Tapi sabalikna lamun anak kuring teu dianterkeun deui ku anak aceuk bari ukur dirujit. Tadi dinya duka kumaha duka naon nu baris ditibankeun ka anak aceuk nu ngaran Surdi cenah kitu. Itu basa-basana Ki Asih ka hareupeun emak. Nu matak jung ka ditu buru-buru Nyi Cici anterkeun deui ka imah manehna ku maneh. Lamun maneh bener-bener nyaah maka nu jadi indung jeung kanu jadi pamajikan maneh. Nu sakitu bager jeung satia dibubuh bela naker ka maneh teh. Ceuk Maratmi tetep nuduh jang yen Surdi anakna dianggap mawa anakna Bah Asih nu katelah Nyi Cici. Surdi jadi tambah teu puguh pipikiran malah rada percaya oge kana omongan Ki Jagra. Yen aya jalma nu sarima grupana jeung Surdi bari ngalakukeun hiji kajahatan nu geus kumawani ngiwat Nyi Popon jeung Nyi Cici. Sedeng Surdi bener-bener teu boga kasalahan naon-naon, tong boroning kumawani ngiwat hiji awewe nu lain muhrimna, sadalah pamajikanna ge teu rumasa diajakan katampian. Tamahna Surdi jadi nafsu nepi ka boga maksud, hayang neangan ka jelema anu ceuk pikirna pasti aya jelema nu rek nepakeun gegeuleuh atawa nepakeun picilakaeun keur dirina Surdi, nepakeun jurig pateuh. Mak kange abdi moal kaabotan saupami emak keukeuh bae percanten kana cariosan Mang Asih. Nu hartosna emak keukeuh bade nyangki ka abdi ngababantun Nyi Cici. Nanging batin abdi teu nampi kana sangkian emak sareng ti Mang Asih. Tumali kitu abdi bade unjuk permios kalaya nyuhunkeun barokah sareng duana bae ti emak. Abdi bade milarian Nyi Popon hayu tu Mang Jagra. Ceuk Surdi ngorejat nangtung di barung ku nafsu ngagugudu jeroeun dadana. Kalawan teu ngareret deui kanu jadi indung terus teu sirik nangusap birit bari init. Lain bobohongan, jut Surdi jeung Ki Jagra turun, sirilik Maratmi ngudag saseret tepas bari ngagegero. Surdi, Surdi, Surdi. Gerona tapi Surdi teu ngareret. Harita terus we ngungkug da puguh ka jurung ku hawa nafsu. Sigana geus teu mikirkeun kana waktu geus peuting tur poe. Da puguh lempang rusuh di barung ku nafsu teh ti imah nu jadi indung ka imah nu jadi mitoha. Ku ayeuna meuni hasa sakolepat geus tepi, kalacat Surdi jeung Ki Jagra arunggah ka tepas. Tuluy ngagegero Bah Murdasan mitohana. Nu kabeneran harita Bah Murdasan jeung pamajikanana keur carunggelik di tengah imah. Bari saurang ge can aya nu sarare sabab ngarep-ngarep nu jadi anak. Bah, Surdi kaketrok kana panto kalawan ku Bah Murdasan ditanya bari ngorejat nangtung. Saha? Pok natari. Abdi bah Surdi bah. Tema Surdi kojeng Kang Bah Murdasan ngalengkah tuluy ngalaan tulak panto. Ana brai dibuka horengnya Surdi jeung Ki Jagra darata. Bu Surdi asup dituturkeun ku Ki Jagra nu harita candiuk. Memaotih siga nu teu sabar gancang nanyakeun anakna. Mana si Nyai teh jang Surdi? Maotih netep beungeut Surdi nu katingalina semu geuneuk dir beusi atah beuleum. Ke sakedap mah abdi capek keneh. Ceuk Surdi gek diuk ngareneng jeung Ki Jagra. Kitu di Bah Murdasan diuk ngareneng jeung pamajikanana, teu lidapok Bah Murdasan nanyakeun. Aya di ditu si Nyai teh jang Surdi? Umawi kieu abah oge mah. Langkung ti payun abdi bade nyangakeun bobot pangayon timbang tarajuna mah kumaha abah. Pokona mah nyangakeun bade percanten bae ka iman abdi nuhun eta nu diteda ku abdi.
Atuh teu percanten bae nu hartosna abah sareng emak bade nyangki ka abdi perkawis pun bojo dibantun ku abdi mangga. Nanging kaum abdi tadi tetep teu rumaos teu nampi kana panyangki emak lahir batin. Kalayan Allah sareng malaikat nyaksen kana kajujuran atanapi kana kalepatan abdi. Upami abdi dianggap lepat teh mah tak kieu bah. Sadongkapna abdi karorompok teu acan lebet kieu teu acan naon-naon. Pun biang parantos ngalisankeun unggelan nambih-nambih pikareuwaseun kanggo diri abdi. Nu hartina mah ngadon disangki gaduh lampah teu leres. Disangka boga lampah teu bener kumaha Jang Surdi? Ceuk Bah Murdasan para mitra kaget bari neuteub seukeut kana beungeut Surdi, mung hanyakal waktosna kabujeng seet.